Ke Sugri para wargi ayeuna baris di Bandungan lajenganana carita hayang beunghar karangan Ikhlisa bagian anu ke-75. Sakumaha nu kantos di Bandungan nyidahan can katunda bagian anu ke-74 na. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa medarikeun kaayaan alam pasosore di lemurna harita teh. Nuju bingung teu mengitungtung susah tayah hinggana. Hayang lepas tina genggeman siluman anu mentaan caos atau wadal ka Mang Kamin. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nyalangkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam pasosore. Reangna tonggeret di sarada mapaesan kaayaan alam harita di Demur Cikarang. Tonggeret menit jalenger di temal ku sora manuk anu teu waleh nembalan mata kelar jeung mata kuaas. Sakapeung-kapeungeun sok kadenge sora hayam jago kongkorong patembalan jeung pada baturna pating pelawung mata kelar. Lain halna atuh pikeun Mang Kamin jeung bojona nyatana atuh biiting nu katelah. Harita teh keur cararicing we bari jeung hulang-hulang sabab keur bingung teu mengitungtung susah tayah hinggana. Kumaha tata jeung carana hayang leupas cenah genggeman siluman. Malah keur kitu teh pok atuh Mang Kamin. Makanya tuh cing, akang mah bingung teu mengitungtung susah tayah hinggana asa poek hate mah ketek-tek. Tapi lamun bisa diakalan mah nya teu nanaon urang akalan ngan kumaha atuh nya. Mang Kamin kalah manik nanya kanu jadi pamajikanana. Mang Kamin bener-bener manehna bingung. Lawang hatena geus tutup, engselna geus karahaan. Lamun dibuka teh ceuk pantot teh mah bakal ngageret sabab teu make oli. Atawa lila teuing teu mikir kalebah dinya. Da eta atuh Mang Kamin mah unggal poe teh ukur kitu we mikiran dunya brana jeung kapangaruhan ku siluman. Boro-boro ning inget ka Allah. Kana dirina sorangan oge geus poho. Reet biiting ngareret bari jeung pok harita. Bisa ramak bisa Kang mun urang boga kahayang kitu ge. Asa daek usaha we tangtu bakal laksana. Pancekolot ge mun kayeng tangtu parang asa urangna ulah sumrah teuing kana nasib sama meh ngajalankeun akal tareka. Kumaha atuh pek. Pikiran kalinya kumaneh ting duh. Akang mah asa lieur kana hulu teh. Leng atuh biiting ayeuna milu ngahulang deui. Manehna muter uteukna pikeun ngakalan kulawargana. Sangkan teu beak dihakan ku siluman. Kajen teuing beak di harta bandana cenah. Asal kulawargana salamet teu dihakan ku siluman. Lila kulila biiting ras inget ka anakna anu cikal. Breh manggih akal. Lawang hati biiting atuh kadatangan ilham ti Allah pikeun nyalametkeun turunanana. Kang, kuring aya akal ye kumaha satuju atawa henteu? Ya atuh rawakananya satuju henteuna. Sok we terangkeun heula nah kumaha akalna. Jalan kumaha atawa jalan naon anu rek dilakonan ku urang? Kieu Kang. Anak urang teh si Mimin geus meujeunna ayeuna mah atuh umurna hampir 20 tahun. Manehna teh ti saprak jang ali jadi guru ngajina. Tara alat jeung tara absen, malahan magu guruna terus tebikeun ka Jucung. Bejana ceuk batu cenah sok diurukeun teh ku Haji Burhan sagarupa. Sarta si Nyai betaheun lamun seuk cicing di bumi Pak Haji Burhan teh tah. Ieu bisa dipake jalan keur urang. Ai maneh sok ngacapru ka mana wae. Kumaha jalan kumaha itu akang mah can ngarti teu, teu ngarti. Biiting can waka nembalan.
manehna ngahulang heula mikiran pi omongan, mikiran pilambaheun. Lila kulila pok biiting harita. Carana teh kieu gerakan kamin ieu nya. Jang Ali Rohman teh santri atawa kiai. Sedangkeun si Nyai jadi muridna. Duanana sarua lalengohan, can boga jodona anu pasti. Tak kulantaran kitu kumaha lamun urang kawinkeun ku urang. Eta masih eting. Nya, masih ngomong tengah capru ka mana we dikira gampang ngawinkeun anaknya. Komo da anak urang teh awewe. Can tu hese ngalamarna. Sok teu baralik teuing sabab tibalik aturan kitu teh jadi urang mah biasana genarakeun sok ngalamar teh. Kumaha bisanya atuh? Mikir. Entong hargane mikiran budak urang baheula geuningan cisok. Nyaha maneh anu ngalamar ka akang atawa akang nu nanya heula ka maneh? Mang Kamin teu panujueun lantaran teu kairong pijalaneunana. Ulah waka mikir kadinya atuh Kang Kamin. Jeung ulah waka seungah. Mending pikiran heula jeung timang-timang heula ku hate. Nah satuju lamun kitu kira-kirana nya lamun bisa mah satuju. Nan jauh jigana teh. Cisok. Terus kumaha tuh? Tak terus sama kieu Kang Kamin gerenya. Lamun geus laksana teh mah urang ngawinkeun anak urang ka Jang Ali Rohman. Engke di mana datang mangsana sebakeun we Ali Rohman ka siluman. Sina dibawa ka nagarana. Kuring yakin ari pangkat kiai mah moal atah-atah ku siluman. Malahan mah bakal ngalehkeun. Tak kitu jalanna teh deui. Urang bisa bebas tina balai. Anak salamat, kuring salamat. Kang Kamin oge salamat. Sabab moal ditagih caos ku siluman. Tak kitu maksudnya Kang Kamin. Ceuk biiting ngomongna bari jeung bapeta. Ai mah nya ngomong mah babaris sakiting. Tapi kumaha lamun harta banyak urang beak. Sebab tangtu bakal dicokotan di toko si ontohon siluman. Itu akang. Cek abdi oge eueuh hartina ari beunghar ku harta siluman mah Kang. Sabab maka jadi mamala kana diri. Ayeuna mah ulah mikiran harta bana atuh geura. Pikiran maka salametan we jeung jalan anu bener. Tak kitu? Nya kanjeun atuh kitu mah. Tapi kumaha terusnya? Terusna kumaha sok? Saterusna kieu kamun akang satuju engke urang nepungan Haji Burhan. Sarta urang bebeja terus terang we. Yen urang teh hayang mulung mantu kitu ka Jang Ali keun. Kuring nu ngomong nama. Ieu mah batur madaria ieu mah kalakang nguliat. Anglieur yo. Hate rada temerean yo. Geus rek kumaha deui atuh? Sok. Ieu mah. Hak atulah. Hak naon? Akang nya tunjuk. Yuk orang tepungan beres kitu majigana. Nya anu tadi pas saya pare-area omong teh. Ayeuna mah akur deui lantaran anu jadi mata holang pacengkadan teh nyatana masalah beda pamanggih. Anu jadi salahna teh geus beres, geus beunang. Oge geus aya dina kasaluyuan duanana. Mang Kamin jeung Biiting geus rempung. Deuk neangan akal tarekah bikeun ngaleupaskeun diri tina genggeman siluman. Nya sanggeus asak babadamian kitu. Mang Kamin mah ngaleos heula muru ka toko rek mukakeun tingkebanana anu ti isuk diantep bae. Anu balanja baralik deui, sedengkeun Biiting ngoloyong ka dapur. Deuk beberes urut ngamuk sabab paparabotan ngayang di dapur. Beling-beling jeung runtah meuni mayak.
Biiting ngerasa sugemaha teh lantaran geus hasil ngaguar Rusia salakina. Kasugri para warigi mangsa panjangna alam berang jeung sore teka catur dina ieu carita urang jojo ringkesna bae nya kiwari geus nincak kana mangsana bedug magrib. Jeledur bedug magrib ditakol disusul ku sora anu adan di masjid. Jalma-jalma urang Cikarang ngarampih barudak-barudak kalumpatan muruka imah. Ari kolota laki arindit buru-buru ka masjid. Sawareh kacai heula arek wudu atawa bersih. Sedengkeun jang Ali Rohman kalih ramana nyatana kersana Pak Haji Burhan. Harita teh geus aya di masjid samameh bedug. Kitu deui barudak nu tos ngaraji masih kene araya dirinya rek milu salat berjamaah. Dina mangsana nu sarolat geus ngamitian di bibir masjid reang suragaang ditema ku sura jangkrik patembalan jeung baturna. Ari langit rada haleungheum harita teh malah bentang taya nu tembong. Atuh dina mangsana liwat magrib saeutik deh geus meleketek-tek poe. Dina kaayaan kitu Mang Kamin jeung Biiting geus sagedangdan terus kaluar ninggalkeun imah. Deuk ngajugdug ka imahna Pak Haji Burhan. Samemehna papatah heula ka Nyi Mimin jeung Jang Udin sangkan ngajaga imah. Mang Kamin lempang jeung Biiting harita muruk ka imahna Pak Haji Burhan. Teu lila da teu jauh. Sanggeus tepi kaburuan imah malah geus unggah kana golodog. Pok Mang Kamin harita. Punten. Punten. Cek Mang Kamin sanggeus aya hareupeun imah Pak Haji Burhan ka ketrok ongkoh pepuntenan ongkoh. Kituna teh barjeng nangtung di buruan jeung Biiting. Keur kitu celengkeung ti jero imah harita. Mangga cenah. Jawab nu ti jero bari jeung disusul kudu mukakeun panto. Anol teh Ibu Haji ngelol nempo kanu di luar. Mangga kalabet. Allah, geningan Mang Kamin, mangga, Mang Kamin. Nyuwun abdi humane aya prayogi ka Bapak Haji. Cek Mang Kamin deui. Kitu mangga atuh kalabet. Antosan sakedapnya nadi ayeuna teh nuju di masjid keneh. Cek Ibu Haji harita teh masih keneh mamake mukena. Ari Mang Kamin jeung Biiting atuh arasup ka tepas geuk diuk kalayan tenang. Ari panto disutupkeun deui ku Ibu Haji. Sanggeus kitu mah geuk diuk nyang hareupan semahna. Najan hate rada heran oge paroman mah tetep marah mai. Sanes ieu teh Mang Kamin bade aya pikeurseun naon ieu teh Mamang. Asa kurarewas-arewas teuing. Tara-tara ti sasari bet kasumpingan ku Mamang. Heug meuni sadayana deui. Cek Bu Haji tumanya panu neuteup ka Mang Kamin red atuh ka Biiting.
jika nu hayang neguh kana eueuing hatena. Mung teh janten Banyu abdi teh sun ngahaja ngadehesan bade aya badanten keuneun sareng Bapak Haji. Nyanging ulah ngaraos reuwas da abdi mah teu ngabantun pikaremaseun. Sing raos-raos we Bu Haji. Oh, semohon mangga atunya. Saya antos heula we dugikeun karengse salat Isya. Da bolehna teh sok bada Isya di masjid teh ke atunya. Urang ieu piraku geura pamake mukena punten ieu nya. Urang nya oge keulang cai-cai we atuh mah. Da leuteun mah teu aya. Cek Bu Haji bari jung nangtung. Leos ka kamar heula nyampaikeun eta mukena. Terus atuh labas ka dapur jiga nu rusuhna kadanan. Ari Biiting jeung Mang Kamin silih reret. Kakok ini teh teu inget kana waktuna salat. Kuduna mah engke mah bada Isya atuh. Ngara teu ngaganggu kanu boga imah. Cek Biiting ngaharewos ka salakina. Ari Mang Kamin mah ngan rungah ringe we teu pati apal kana salat-salat teh. Bener kagok ieu benyitnya nya. Tapi kenya jangeus sabab teu pantes ari kudu balik di onyaman. Wayahna we ngajagoan. Sabot keur kitu kurunung Ibu Haji datang deui. Bari jeung nandang geui baki dieusi ku cai empeh 2 gelas jeung caneutna belum opak sakeler. Sor disuguhkeun ka Sema. Sanggeus kitu mah terus ka jero deui. Aya bereskeun dadakuna mah. Atuh Mang Kamin jeung Biiting teh ting harulang we ditepas paduaan teu warani loba omong. Jangkrik-jangkrik atuh harita di sarada di tema kusurat cisir di bumina Pak Haji Burhan. Kurang leuwih saparapat jam ti harita. Jeledur bada Isya geus beres, Pak Haji Burhan jeung Ali Rohman daratang bareng. Atuh Mang Kamin teh meuni bungahin. Lantaran teu kudu ngadaguan lila-lila. Tangtu tujuanana bisa gancang-gancang direngsekeun. Sabalikna pikeun Pak Haji Burhan. Barang jo ka imah teh kaget lantaran di imahna geus nyampak 2 tatamu najan batur salemur oge atuh ari nu tara pisan ti sasarina mah teu burung mata kreuwas. Aeh geuning Mang Kamin aya naon atuh Mang Kamin, saur Bapak Haji Burhan tumanya bari ngajak sasalaman. Gek diu kalayan tenang kitu deui Ali Rohman sabada sasalaman teh diu. Mugi teh janten Banyu abdi teh kumawantun ngadehesan ka Pak Haji. Jalaran aya perkawisun anu bade didugikeun ka salira Pak Haji. Cek Mang Kamin atuh kawas teu sabar. Hayang gira-gira ngabudalkeun eueuning hatena. Oh kitunya. Nuhun atuh Mang Kamin ari karasa sumping mah. Sim kuring teh ngaraos bunga ari sabab bisa silaturahmi silih anjangan. Tapi disagigireun teh kuring teh rada kaget. Nyaha aya naon atuh Mang Kamin sok. Mangga geura saurkeun. Saur Pak Haji Burhan panasaran. Hayang buru-buru nyaho kana maksud jeung tujuan Mang Kamin pangna datang jeung bojona. Tapi anu ditanya teu buru-buru nembalan. Lakah Mang Kamin teh ngareret ka Biiting sabab di imah geus janji yen Biiting nu bakal ngomong mah. Sabab Biiting anu boga pokalna. Punten bae atuh Bapak Haji. Sok Biiting aya naon? Abdi teh kumawantun bade sumanggem ka salira. Nanging tabe pun sanes bade ngaluhuran nu janten salaki. Sanes bade ngarebut hancengan. Mung ieu mah sun tos badanten ti rorompok keneh yen abdi anu baris ngabudakeun pamaksadan.
dasar laki abdi mah mung sakadar nyaksian. Uluh baru kanan geus babadamian ti ditu kene. Laras kene Pak Haji. Uluh aya naon atuh. Biding cok. Bisa beuki mata kreuwas ieu. Saur Pak Haji Burhan meuli celohok. Ayeuna mah panuteupna teh melong ka Biiting. Ali Rohman ge ngabandungan kalayan Daria. Hatena sarua jeung bapana ngarasa heran bet kasemahan ku Mang Kamin tara-tara ti sasari. Ari Biiting pok atuh harita. Teu aya pikarewaseun Pak Haji. Nya sote abdi sumanggemna dumeh Kang Kamin teh kirang paham kana masalahna. Jantan kapaksa we ku abdi. Nya teu naon sok atuh geura omongkeun ka kuring. Ngarah buru-buru kanyahoan bule hideungna. Jadi penasaran kuring teh Biting. Samemeh Biting medar pamaksudanana. Kurunyu Ibu Haji nyampeurkeun geek calik gedengeun putrana. Panon melong kasemah nu duaan pinuh ku rasa kaheran. Tapi Ibu Haji mah teu milu ngomong ngan sakardar jeuk nyaksian. Tieu atuh Pak Haji. Kitu deui ka Ibu Haji. Langkung ti payun hapunten anu kasuhun. Rehna abdi kumawantun dongkap wengi-wengi ngaganggu kasalira. Dihampura bibikeun bae teu naon sok teruskeun. Salajengna abdi teh bade langsung we medar pamaksadan. Nanging satacana bade medar heula ka sang tukangna. Sakumaha nu parantos ka uninga ku Pak Haji. Rawuh ibu, yen abdi teh gaduh anak dua deui anu saurang lalaki, anu saurang di awewe ngaranna Mimin. Anu sok ngaji ka dieu. Tah laras pisan eta nya dina hiji mangsa mah kalarasan pasosonten. Pun anak teh ditale ku abdi teh ari margi katinggalan ulang jentul bae jiga nu kalaban. Nah Pak Haji ari jawabna teh manehna teh kabung bulengan cenah ku Tuhan putra cep Ali Rohman. Rumaos katarik ati kagena merasa cenah kitu. Aya pikir kadua leutik. Nanging dapun anak teh alah rumaoskeun hiji awewe atuh Pak Haji. Nu sipatna dulang tinane tanya peta kanggo palah pilih atanapi gaduh kahayang sorangan atungan bati ngahulang we sareng ngalamun da bade waksa teu kaduga beneran Inggris ku bisereman ku sugan loba kapaur sareng ka lawang nanging hatena teu beunang dibebenyokeun saurna teh nu akhirna mah janten kasakit batin anu hese di sawangna ku nu sanes. Allah Tah kumargi kitu ku abdi teh atuh hantem di lemu. Cekeng teh sangkan hegar deui sareng janglar deui. Tapi keukeuh we dina pamadenganana. Da teh geus kajiret henteu bisa disisirihanan. Atuh abdi teh bingung Pak Haji ka anaknya tapi ari dina urusan kieu mah da teu wantun ngaluluhuran. Margi awewe masih panta dulang tinane tadi oge tos disangemkeun ka Pak Haji. Ku kituna abdi teh mikir dibulak-balik dibeuweung sareng diutakeun. Anu hasilna gaduh putusan jeung tibatan ngantepun anak nu kitu peta. Langsung we pada waksa balaka ka Jang Ali sareng Ramana supados janten uninga. Malah mandaratnya sama parin jalan kanggo ngubaran pun anak. Kumaha we carana mah da Pak Haji kali cep Ali mah atuh langkung paos panginten nanging periugi ka uninga. Yen abdi mah teu pisan-pisan saja mung hak cempelak ka kulawargi Pak Haji. Margi abdi oge gaduh sengkeran. Ieu mah wantun sungangem kitu sote. Bakat kumelang kapun anak beli kajantenan anu teu dipiharap. Tak kitu margina pun anak Ambon sorangan sedangkan putra Pak Haji jadi teu uningaheun atuh lapor panginten. Upami henteu blak-blakan mah moal uninga. Anu akhirna pun anak cilaka. Tah ieu anu dipikapaur ku abdi teh Pak Haji maklum budak ngora teh kurang luang jeung pangalaman. Tak ayeuna mah sumangga nyangakeun sadayana kumaha saena we pami parantos kieu. Cek Biiting ngomongna panjang lebar tatag jeung lancar. Jiga menang ngapalkeun ti imah keneh teuing menang ilham ti mana Biiting teh. Bot bisa ngomong anu sakitu alusna sok sanajan bari jeung bohong oge.
Ari Pak Haji jeung Ibu Haji menipating haruleng ngadangu kekacapan tibi iting teh. Komo Ali Rohman mah gawena teh colohok bengong we dasa kaget kabina-bina. Nurutkeun pamanggih jang Ali mah Nyi Mimin teh taya cupat kana kitu sabab kumanehna terus-terusan dibere pangajaran dina bag-bagan agama. Tapi rek nyebut bohong kabi iting teu wasa sabab bisi heueuh kitu sabab mungguhing hate manusia. Najan deet oge hamo kakobet. Nya nu akhirna Ali Rohman ngahulang. Pok Bu Haji harita. Kitu nya cenah dengan bapana sok atuh. Eueuh ke. Baru kadan kitu bi kaharti atuh sakitu ogengan. Kuring bah ngarasa kagetna teh beting. Nah, da di dieu mah tara aya tanda-tanda naon budak teh biasa-biasa we jiga sasari. Kakuring nganggap kolot atuh ka ieu si Ali nganggap guru. Nah, ceuk Pak Haji bari melong. Hatena encan teteg pinuh ku rupa-rupaning pananya. Tangtos kana kitu nate Pak Haji da dia rompok oge salangkung nama memang kitu malihal mah bapana oge teu terangeun. Ngan abdi we anu kaleresan tiasa menakan teh. Bubuhan nu jadi indung rada deukeut kanu jadi anak meunang. Toleh nitianane kaayaan anakna. Sabab abdi oge ngora heula Pak Haji Bu Haji janten apal kana sifat-sifat budak parawan. Sabada dititenan saban waktu. Nya kitu geuning hasilna. Ih, meuni kumaha atuh Pak Haji? Aduh Gusti Nu Agung, sieun kumaha ampun anak teh. Cek biiting bisa ngomongna teh. Jika geus sadia pijawabeun ti mah keneh. Oke. Ngarti pisan kukuring ge. Tapi kumaha maksud bibi satuluyna? Dahangan sakadar deung nepikeun perkara eta wungkul atawa aya deui niat nu seden? Ceuk Pak Haji Burhan nanya deui ka biiting. Ari Bu Haji colohok we ngabandungan. Kantanan aya deui maksad sanesna mah nanging nu aya patula patalina sareng kajantenan tadi. Da anu tadi mah mung sakadar kasang tukang tina pamaksadan abdi nu salaresna Pak Haji. Cik kumaha maksudna bicing? Upami teh kabotan sarta kawidian ku sadeana. Abdi teh saja mun nutulung ka Cep Ali khususna atuh umumna mah ka kulawargina we sareng ka Ibu Ramana. Mugi kerasa ngalamu hate pun anak sangkan cager ulah kitu wae carana mah nyangakeun kumaha bae. Da abdi mah teu terang nanging aya ancar-ancar nu sakira janten kasayan. Upami kaanggomanya tampil we atuh harapan tipun anak teh. Cep Ali da kitu geuningan Pak Haji. Cek biiting bisa ngomong nate make jeung ngalalawang kana hate batur. Ali Rohman nu dikareketak beureum beungitna. Jajantung bet jadi ngadadak ratu jiga anu ditunggulan. Sakilat geus bisa neguh yen bapana pasti nanya ka manehna. Yakin bakal seunggah pikeun ngajawabna. Memang teu nyalahan. Pok Pak Haji Burhan harita. Li, abi ama kitu geuningan euy, cik. Kumaha kaharti ku hidup? Katos pisan ama jawabna harita jang Ali Rohman. Da hatena teu pati teteg. Kumaha nurutkeun pamadegan hidup? Rek naon nu dipilampah? Teu acan kaemut ama. Lain kitu maksud ama teh. Eta ari hidup kungsi aya janji ka Nyi Mimin atawa kungsi silih kaitkeun pikir mahapekeun hate atawa kumaha? Henteu ama. Ali Rohman beuki gugup campur jeung era. Sabab ari hate leutikna mah memang geus boga rasa ti baheula ge. Yen Nyi Mimin teh memang rada ngait kana ati, ngabadug kana jajantung. Keur mah Nyi Mimin teh calakan katurug-turug hade kalakuanana. Tapi aidek terang-terangan mah nyebut gitu hareupeun kolotna komo teu wani. Jajantung jang Ali kelakah ratu beungeut bareu-beureum. Teu naon ari kitu mah. Tapi kumaha lamun dasarna tulung tinulungan sabab biiting jeung Mang Kamin teh pangna datang ka dieu rek menta tulung. Sangkan ngajait Nyi Mimin tina katunggaraan hatena bisi kalepasan pikir
bisi poekeun hate li alatan miharep anu can karuhan cik kumaha lamun hidup dikawinkeun ka Nyi Mimin kira-kira daek atawa henteu ieu mah sifatna dulungan heula we ieu mah sabab lamun hidup daek Nyi Mimin bakal katulungan bakal bungaheun hatena teu muga-muga we mawa kana kabagjaan pikeun hidup sorangan cik pikiran kumaha eta Jang Ali Rohman harita lila pisan ngahulangna. Ibu Haji melong salila-lila kana beungeut nu jadi anak. Sedangkeun biiting mah jeung Mang Kamin hatena dagdigdug loba kahariwang jeung kapaur. Bisi Ali Rohman teu daekeun. Tantu meureun rancana manehna gagal. Sarta bakal luwih berat yang harupan hirup diungkulan ku siluman. Sedangkeun Ali Rohman lila pisan mikirna teh. Hayang ngajawab kalayan di barengan ku kayakinan. Tapi pikiran kalah kawir, hate kalah tagiwur, jajantung kalah ratung, rasa anti parugu. Diuk ge asa teu napak. Ali Rohman ludeng lamun kudu ngalawan siluman mah. Sabab sajabana boga dadasar agamana kuat, oge dijejeran ku Aki Sanip anu sok mineng mere luang jeung pangalaman kamanehna. Tapi edas, jang Ali Rohman ai disangharepkeun kana masalah kieu mah teu burung geumpeur manehna teh. Kumaha atuh Ali? Daek atawa henteu? Ai pikeun embu mah ieu moal ngahalang-halang boro-boro sipatna nulungan. Najan keur saturusna oge atawa saenyana laki rabi jeung Nyi Mimin. Ebot salahna taya bayana nuhun we anu aya doa ibu mah. Cek Ibu Haji ngahatean ngaregregeun kana hate nu jadi anakna. Atuh puguh we sarea ge jadi ngarasa bunga. Sabab ucapan hiji indung nyatana Ibu Haji mawa harapan ka sarea. Komo keur Mang Kamin katut biting mah eta pisan pamadegan anu matak nguntungkeun. Nah kitu pamadegan indung maneh geuning li. Ari ama mah moal rek ngajalanan. Ari eueuh harapan kana hate mah bisi hidup gesayang boga pamajikan sakalian we pikiran ayeuna awewena geus aya pajabakan geus boga umur ge geus cukup cik ngadagoan naon deui doa amage ka Nyi Mimin mah plong we hatena Ali Rohman asa ngemplong sabab anu jadi bang baluh atawa halangan dina jalan pikiranana geus nyingkah sorangan kiwari ngabulumbung matak bunga teu hariwang pikeun nyorang jang Ali Rohman teteg hatena tentrem pikirna pok ngajawab kalawan tatag upami kitu carana sumangga abdi mah ngiringan ceuk Ali Rohman hareup pondok tapi cukup jang Ali daek nampi kana sagarupina anu dimaksud ku Ibu Iting jeung Mang Kamin. Alhamdulillah Rabbil alamin ceuk Pak Haji Burhan bari jeung neuteup kana waktu cukup mangsana kapan cang para pamirsa ieu carita urang tunda heula kumaha atuh lajengna insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka 70 genepna hatur nuhun kumarupi perhatosanana urjing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.